drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Wah, nah si Jasmine awalnya kemana? Astagfirullah. Kenapa hari kamu nih? Menir, wah Jasmine ih. Nah, kamu jeung mama kamu kena segala eta teh? Kena aku main sholat duha atuh terus berzikir pakai buku ini. Gitu eta teh. Si Ica mana awal min? Sebalik si Ica teu kuat cenah hayang dagingnya si kuning. Oh gitu. Tapi Jasmine, hari anu penting di luar di imah sahanya, di luar imah masuk nente sahanya. Tuh yang aku gak hafal juring meureun atau ririwa. Tapi Jasmine lamun jurik misalkan tehnya eta teh kalau almari di luar imah teh. Nah, apa bentukannya jika si Ica tuh jadi kuntilanak atau misalkan pocong gitu tuyul. Ya tanya tuh. Tapi kamu hafal tuh sih Neng. Naon ih. Pas kalian sarenya anu geruan deh nyaho di hareupeun kamar. Di dieu kayak pas pisan di jendela ieu. Yang betul itu Jasmine. Tapi nah Neng mah teu ngadenge nya. Iya kan kamu sarena juga kebo atuh Neng jadi mau kadenge. Nih gitu kamu mah Jasmine kan Neng teh. Tapi Jasmine, kamu eta yakin yang semalam tidur bersama kita itu adalah si Ica? Benar tidak? Ya yakin lah. Emangnya kenapa gitu? Nah, kamu bisa yakin min eta si Ica anu sarejeng kita teh. Kan bisa wae anu di luar teh si Ica anu sarejeng kita eta teh juri. Oh. Iya, kalau misalkan ya yang tidur sama kita teh bukan si Ica yang asli alias juring, pasti baunya juga bau melati. Nah, bau melati min. Pakai parfum gitu. Iya kan biasa nanti lamun jur-jur mah ya alias juraig, baunya juga bau yang kayak gitu. Kalau enggak ya baunya teh bau apa ya? Ya bau melati lah kok taunya. Oh heeh, ya bener oge kamu min. Berarti benernya anu penting sarejeng kita teh si Ica. Soalnya rada-rada bau ieu, bau naon ngaranna teh? Bau ban kaduru. Hai guys, kalian udah bangun ini teh? Nyonggo satu Ica geus tadi hudang nage ngesalat duha malah. Ih, Ngan Ica kamu teh mau naon eta dina keresek? Ini itu sebuah nasi kuning buat kalian. Disney, Asik. Disney. iya thank you. Makasih Ica. Meni pas pisan ih bangun tidurku terus dahar ujung sangu kuning tisik kuning. Wow, hanya makin geus menang nyomot Meme. Si banget lah kamu teh Neng tong maka janji dahar. Ih geuleuh. Iya dan ngerti atuh. Tapi Ica kamu iya teh sih penting ngadenge anu gegeruan deui teh sih. Emang keruan gitu Neng. Amin. Nyoh Ica jangan min. Ada Ica nih fast pisan itu mah di depan kamar nih di jendela yang ini. Aku nggak bohong sumpah aku ngedenger sendiri. Oh gitu nggak tahu tuh. Soalnya Ica tidurnya nyenyak sampai mimpi. Alah Ica mimpi naon ieu teh? Mimpi jurig lain. Mimpi ini yang Ica tuh mimpi jualan nasi kuning. Abang si konengnya jual nasi konengnya ke infi meni liar dia. Belum. Ingat kamu teh mengisi banget heula tuh tong maka dahar geuleuh eta cile. Poho. Tapi bawa ketangnya kagok. Dasar teh budak eta. Pak tuh guys ini gerak dimakan itu sama konengnya. Tapi si dahar, itu si dahar. Kan dahar beakeun. Beana, kemah atuh jarak teh kanu jauh, kademak atuh minimal. Jauh-jauh teh ibu-ibu narariu mama Neng. Kamar ge nya karek nepi ka Mahmud. Aya anu muka timbal mah, aya anu utah mah, aya anu mabok mah, aya anu popotan mah. Liar Bu Erna mah. Oge nya, tapi pan resep Bu Erna misalkan teh nya jarana teh kanu jauh gitu. Apan bari ieu nu ngaranna teh? Bari refreshing gitu pan jalan-jalan eta teh nya. Mama Neng eta ge nya jalan-jalan gitu eta ge liburan tapi ya Bu Erna mah capek ieu kudu ngurus toddler vintage mah. Kecuali Mama Neng jadi panitiana hayu. Lain embu Mama Neng mah, tapi tak apal ieu kudu kukumahaan menjadi panitia teh. Gampang atuh eta Mama Neng, kayak ku Bu Erna diajarkeun. Tapi kelanya, nah asa anu tinggalin ieu teh naon Naon nya? Kela. Naon anu tinggalin eta Bu Erna? Dompet atau HP? Wah tinggalin atuh Mama Neng HP Bu Erna mah tuh tinggalin segede ieu, segede talenan pan iPad. Terus naon atuh anu tinggalin eta Bu Erna? Naon nya? Apa?
Kunaon Bu Erna ieu teh? Jeruk Ibu Erna ieu mah tinggalin dina beus. Kumaha tuh Bu Erna? Disusul ka hareup meungpeung jawa eta beusna. Ah, baik eta mamaling teh kudu disusul lah. Jeruk ge haseum. Nya geus atuh ari kitu mah, dan ari Ibu Haji ka mana nya mamaling masa teh ninggali? Geus turun, Pan. Panggalana Bu Haji mah. Asana mah meureun gitu eta ge. Yakin eta teh Bu Erna? Da rasaan Mama Neng mah nya dimimiti asup kana beus, terus keluar tina beus da teh ningali Ibu Haji Mama Neng mah. Ah, rasaan Mama Neng ngungkul eta mah. Bu Haji mah enggeus ya, geus turun Bu Haji mah enggeus. Meureun, enggeus geus turun. Oh, gitu. Nya geus atuh Mama Neng ti payunnya. Hai Bu Erna. Hayu Mama Neng. Nyantainya Bu Haji teh geus turun. Ah, bae atuh kudu teh di pikiran. Assalamualaikum. Cak, eta sama koneng buatan Samni ngeunah kieu ih. Fred enak we deh gratis. Poho kurupukna. Bisa poho wae deh kana kurupuk. Iya, bener ya, Min. Neng mah teu bohong. Sama koneng buatan saya, Cak. Oh ini Neng, ini mah nasi kuning buatan Kade. Hah? Krisdayanti ka deh teh, Cak? Lalu aku udah mulai Krisdayanti yang membuatkan Kang Dadang. Mana Krisdayanti dan sama Koneng Jasmine. Oh, ternyata Krisdayanti. Assalamualaikum. Nah, sini emang teh motor nanti dicokot-cokotnya. Waalaikumsalam. Terus balikin ini si Mama. Kernaon eta teh keur sarapan? Har, aya Jasmine jeung Ica oge geuning. Iya, Neng. Sarapan jeung naon ya teh? Sarapan sama ini Mak Neng. Nasi kuning. Mana oleh-oleh teh mah? Oleh-oleh. Meniri wah teh nya kana oleh-oleh nu karek datang oge ieu. Ya oleh-oleh ya. Nah, kerupuk oleh-oleh teh mah. Ya enggeus naon deh atuh seuning da urang naon di tempat jarah bade nage. Ya ge meuli dina beus uyuhan we aya. Sakege indung teh ingat ka maneh teh mamalikeun oleh-oleh. Iya. Beresannya angke urut dahar atau baca. Dahar di kasur urang teh. Iya, Mang. Nah, Neng, benernya Cak kamu? bener naon, Min? Mama kamu mau ngambek menisiun pisannya Neng. Kan cek neng juga sumalat si Mama lamun keur ngamuk mah. Saha semalat teh Neng. Anu ieu teh lain anu ngadahar daging teh. Lain atuh koneng nih, teman Sumanto. Gimana sih? Oh gitu. Tapi Sumanto malahan tukang talektor atau anu Dahar mah dahar atuh icam nih loba tatanya teh nya lah mun bener tatanya teh. Kayak masih bunda heula mere ieu oleh-oleh ti Mahmud. Aduh. Sendal teh jeung kieu sagala deh. Mun haram kieu nya buka warung mah nya tapi mun teh dibuka geura warung teh sok aya nu jajan. Mun dibuka jarang anu jajan lah lieur pisan. Mah nya aduh teu asup. Mah nya. Punten Bunda, aya. Maknya, yang aya atuh Bu Era mahnya Bunda tak aya ieu. Iya Bunda, Bu Era teh mere oleh-oleh ya. Alah ieu teh oleh-oleh teh Mahmud teh Bu Era mahnya maknya nuhunnya ieu oleh-olehna. Sami-sami Bunda, ngan Bunda eta si Ujang teh kumaha kabarna di pesantren teh? Betah? Maknya alhamdulillah we Bu Era teh si Ujang teh nya sehat walafiat, tapi ieu si Ujang teh bung balik ka imah di ditu terus. Nah, nya kitu asa beda ti batur. Biasana ge nya budak batur mah mun pasantren sok yang buru-buru balik. Eta jiga ninggali. Nah, eta si Ujang teh betah di ditu teh ngomongna teh cenah moal wara balik cenah Bunda Ujang mah moal wara balik kitu cenah maknya. Nya alhamdulillah tuh Bunda ari kitu mah berarti si Ujang teh keur nuntut ilmu agama. Budakna alus eta teh. Oh, eta ge alus benernya mau nuntut ilmu kita ilmu agama, tapi Bunda tanya sedih we dipikir-pikir mah ieu teh. Sedih kunaon ieu teh? Maknya apa Bunda teh nya hayang Bunda mah ieu kumpul kitu jeung si Ujang teh mah nya boga budak tapi jauh tina genggaman Bunda ieu teh. Jeung anu leuwih sedih namanya buarna ieu teh maknya bulanan si Ujang teh naik ieu jadi 1,5 juta. Maknya lieur Bunda teh mangkana nya si aya teh gawena pan teu paruh eta serabutan Mas Bunda teh maknya emang si aya teh gawena naon ayeuna Bunda? Maknya gitu teh we si aya mah Bu Erna jadi pilot Japati Airlines alias tukang ngapungkeun Japati si aya teh kitu we gaweana teh teu pararugu. Bunda cerai we kitu. Eta si Bundanya ngomong teh ngan cerai we jeung cerai awak kabosen ari taeun teh. Yang geus kudu kumaha deui atuh Bunda teh nya Bu Erna teu pararugu pisan si aya teh maknya gawe teu pararugu ngapungkeun we Japati 10.000 di istilah tempat maknya
Iya, dengekeunnya lamun bunda cerete atuh meureun moal bisa minjem Mang Emok deui atuh. Tapi oge kata Bu Erna teh, yang geus atuh bunda mah jadi cerewet manya menyong. Naon ieu teh ibu-ibu meuni asa rame didenge-denge teh? Naon? Biasa mah neng isi bunda cenah yang cerai jeung si ayah. Nya si gideung mah nih, kok anggar geus hayang cerai teh nya? Ibu-ibu, kumaha kamari jarah teh? Ramen tuh. Nya kitu teh we bunda tapi bunda apa teu? Apa naon eta Bu Erna Menyong. Bu tatang teh gini anu diharap teh make eyelash extension anu ukuran sabaraha nya? Ukuran 30. Terusnya bibir teh ieu geuning dikit-dikit geuning naon teh? Di filler. Ih, menimit awet pisan eta Bu tatang, loba gayana moal aya. Maknya, bener eta teh Bu Erna, di pilar ieu juga Ipan Gunawannya Ipan Gunawan kieu. Kitu lain. Bener bunda sok tanyakeun ka Mama Neng. Bener kan Mama Neng? Teu apal Mama Neng mah Bu Erna. Mama Neng mah teu pati merhatikeun batur ieu pan Mama Neng mah ieu ngaranna teh naon? Fokus jarah gitu jadi teu merhatikeun batur. Mama Neng mah teu balik eta teh. Pokona mah bener kaos kitu bunda. Maknya, pantesan we Bu Erna nya, Bu Tatang kamari ieu nu ngaranna teh ngajukeun pinjaman jeung ngajukeun teh kudu cair poe hari tak kene. Meureun jang eta meureun nya jang filler bibir jeung naon eyelash extension. Kitu meureun nya. Bisa jadi bunda tah kaos kitu eta teh. Teu balik pisan ya Mama Neng teh Ibu Haji ditinggalkeun sorangan di Mahmud. Nah, saya sore Bu Haji nya. Mama Neng. Iya, di dieu meni kudu jujurawakan kitu nya. Di orang utan eta teh. Har, dirinya geuning. Mama Neng, nah ieu Ibu Haji teh ditinggalkeun naik bus pan jadi Ibu Haji teh balik dah ngecer ieu teh. Teu balik pisan. Nah, ngembek ka Mama Neng ari teh ka panitia tuh ngembekna ka Mama Neng. Saha ieu teh panitiana Mama Neng? Bu Erna panitiana mah. Bu Erna, nah ieu teh Ibu Haji jeung ditinggalkeun sagala teu balik pisan. Har, nya panjang Bu Erna mah nya Ibu Haji teh geus naik kana bus jadi Bu Erna mah nya santai we. Teu tuang teangan. Nah atuh henteu dicek heula di absen hiji-hiji pan Ibu Haji teh meureun kete ka absen Bu Erna. Ya enggak satu Bu Haji, ku Bu Erna mah selalu dicek dek naik bus, dek turun bus, dicek eta daftar teh. Pertanyaanna Ibu Haji aya henteu dina daftar eta teh. Nya, teuing tah ari Ibu Haji dituliskeun na daftar eta teh henteu Mama Neng. Nya teuing atuh Bu Haji, nya henteu we meureun pan ieu mah pengajian Nurul Iman atuh. Oh, oke nya pan Ibu Haji mah ti pengajian Nurul Hudanya. Poho. Manya, pan Ibu Haji nah ieu teh jeung bisa tinggalin sagala. Apaan iya bunda Ibu Haji teh balanja heula eta milihan gelang ka Oka di Mahmud. Apaan ibu-ibu lain ge sarua atuh balanja heula, Mama Neng ge sarua balanja heula. Tapi nah Ibu Haji bisa tinggalin kieu ya teh. Nah, pan Ibu Haji mah geus milihan gelang ka Oka teh langsung naik angkot ka Miko Mall. Ya kumaha teu tinggalin atuh Ibu Haji, batur mah nya geus balanja teh asup kana bus, ari Ibu Haji kadon asup kana angkot indit ka Miko Mall. Eudeukna nahaon ka Miko Mall? Nya, apaan Ibu Haji teh nya geus lila kitu henteu ka kota kitu cicing wae di kampung. Jadi Ibu Haji teh ka Miko Mall heula kitu pan kebenaran di kota. Bari meuli ieu teh kantong teh. Alus pan. Teu balik pisannya, manehna anu salah tapi manehna anu amak-amakan. Haji burung. Har, kumaha teu ngambek yeuh Ibu Haji teh pan ditinggalkeun di lemur batur di Mahmud sorangan. Kumaha sok lamun Ibu Haji teh aya anu nyulik. Sok, kumaha daek tanggung jawab Bu Erna? Manya, barana ge saha ieu? Ada nyulik Bu Haji. Nu aya ge eta penculikna teh sieun ku Bu Haji. Manya, Ganeng buna. geus lah Bu Haji, mengkede mah nya tong sok hayang mimilu, keur mah teu mayar, ngesekeun, di diturus tuh. Ngariruh pisan da. Nyanggot atunya Ibu Haji mau jadi komplain. Tapi lamun indit teh bawa Ibu Haji nya kade tong poho di absen nya. Aduh murah tanggul Bu Haji. Bentar. Coba jangan 2, 3. bentar, bentar. Deh. Emang anu gegeroan deui kitu? 1, 2, 3. Emang 2, 3. deh kan nyetok. 2, 3. Deh kan di kamar ini. Neng mah teu bohong. 3. Si Ica belah mana sih? Sarapan yang naon ieu teh euy. Kok ada euy-nya? Ya, lamun bunda cara teh pan teh bisa nginjem Mang Emok lain, Mbak atau mana? Iya. Nah. Kasihin. Alhamdulillah we Mama Neng saha yuk nyok beurang mau ka. Sekarang poho. Beuteung buna katinggali. Tadi 2, 3.
Nya kitu teh beunang, nya kitu teh. Iya di dia, hei. Di sini. Kumaha lamun ibu haji teh iya salah batu tadi.